Misteri di Gunung Koromo. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa kualatan gagal ngelaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakama-kama milampah kajahatanana. Loba nu jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politik kanagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur, sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di Tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Arya Perbangsa nyebutkeun yen Jajaka Santa teh make nyabit-nyabit wawuh ka Aki Santa jeung Nini Santi. Nah saha kitu eta dua jalma teh? Tur naon nu jadi kepentingan tuang salira ka eta jalmi teh Gusti? Ceuk Kirawi panasaran. Ditanya kitu Arya Perbangsa langsung nerangkeun saha ari jalma-jalma nu cikeneh di jojoan. Cek Arya Perbangsa Aki Santa jeung Nini Santi teh tadina urang pajajaran. Maranehna lain pangagung lain menak jeung henteu cacah-cacah acan, ceuk babasan teh mah. Tapi eta dua jalma teh kacida digjayana. Lamun mah di dunya aya dewa, nya maranehna teh para dewa anu ngabogaan kasaktian pilih tanding. Aki Santa jeung Nini Santi oge mangrupa jalma anu weruh sadurung winara. Waspada Permana tinggal nyaeta nyaho kana kajadian anu bakal lumangsung. Yen pajajaran dina hiji waktu bakal sirna, cenah maranehna mah geus apal, ceuk Arya Perbangsa panjang lebar. Naon kepentingan anak kanggo salira dumeh Aki Santa Nini Santi tiasa norah kajadian nu bakal lumangsung teh Gusti? Ceuk Kirawi panasaran. Atuh puguh we gede pisan kepentingan ama. Lamun nya manehna geus bisa norah yen pajajaran baris burak. Nah maranehna oge boga toongan yen pajajaran teh bakal waluya deui. Terus lamun nya kitu, nah manehna bakal bisa norah saha nu pantes jadi raja di pajajaran anyar teh, ceuk Arya Perbangsa. Ngadenge eta pamaksudan Kirawi ngabelengeh seuri geus kitu cedok nyembah. Namung Gusti, ayeuna maranehna teh masih keneh lumpi di Gunung Koromong kitu, ceuk Kirawi panasaran. Meme ngajawab Arya Perbangsa ngahuleng heula. Nya cenah ari narumpi namah dia tawa bengkon.
ngan eta teh kajadianana kira-kira 70 tahun kaliwat. Jadi nah hamaranehna teh masih keneh aya di kieuna atawa sabalikna. Tembal Arya Perbangsa neuteup kana langit guha. Ari eta kasauran si Santa kumaha cenah Gusti? Ceuk Kirowi deui. Ugu oge can eces. Nu mata kitu sababna eta budak teh diusahakeun ulah leupeus ti urang. Ceuk Arya Perbangsa deui. Nah kagungan naon nah gunana teh si Santa teh. Ukur sakitu Gusti gagunaan si Santa teh. Kirowi masih keneh tetelepek panasaran. Aya nu leuwih penting batan eta. Naon eta teh Gusti? Ceuk Kirowi beuki panasaran. Si Santa rek dimangpaatkeun sina maehan si Suranggana. Ceuk Arya Perbangsa bari huntun rada kekerot. Nah inyana bakal mampukeun Gusti? Ditanya kitu Arya Perbangsa molotot jiga anu kasigeung. Nah sia teh nganggap enteng ka aing Rawi. Pokna. Kirowi undur-unduran jiga anu sieun kacida. Sanes kitu maksudna Gusti. Namung jisim abdi teh rada salempang karena kesatiaan si Santa ka urang. Jisim abdi mangmang. Risi hanas eta budak disupri ilmu panemu jampe pamake ari heug teh joledar kena amanah. Saupami laras Gusti Arya hoyong mireungeuh si Suranggana ngalunjar ku karibanusan mah. Atuna henteu jisim abdi we nu disuprih kadijayaan ku salira teh. Ceuk Kirowi akhirna. Ngadenge eta pamenta Arya Perbangsa ukur seri koneng. Sia teh geus kaukur tepi ka mana satia satuhuna ka Amadamar. Lamun siapa ku si Suranggana, sadaya bakal ngarasa leungiteun. Tapi sabalikna lamun anu kojor teh ukur budak batu lalis. Moal aya nu baris jeung cerikan. Aing hayang si Suranggana teh modar ka wiwirangan. Pira kurek henteu wirang mun nyawana diarah-arah ku budak satepak. Ceuk Arya Perbangsa. Kunaon sia siga anu teu satuju? Ceuk Arya Perbangsa ngareret. Jisim abdi mah tetep ham-ham. Margi eta budak jiga anu acan percaya yen si Suranggana jalma jahat. Tembal Kirowi. Malah eta kakuatan anu aya di si Santa teh. Ku aing eta budak bodoh teh malah rek dihaja sina ulah ilu ka si Suranggana. Di mana engke si Suranggana geus percayaeun kakara manehna dititah modaran. Ceuk Arya Perbangsa. Ari geus ngadenge reka perdaya sarupa kitu mah Kirowi teh mimiti inggeuk-unggeukan. Salira teh estu ahli kana midamel rupi-rupi taktik. Nu mawi teh ti kapungkur oge tos pantes janten narpati di hiji nagara badag mah Gusti. Ceuk Kirowi sinembah. Anu dipuji-puji mah nya kakak bunga. Namung Gusti, aya naon Rawi? Ceuk Arya Perbangsa eureun heula seurina. Pikeun ngudag cita-cita anu mulya. Pamugi salira rada ngalirenan, pangresep ka istri. Pangalaman peuheur ngulinkeun nya terminah kedah janten eunteung ku balukar istri. Salira gagal ngaraeh cita-cita anu salaresna mah parantos aya dina kongkolak soca Gusti. Ceuk Kirowi sanduk-sanduk menta pangampura. Ngadenge eta papaga sakedeung mah Arya Perbangsa molohok heula. Ngan tekung selila geus seri deui mun nya kakak diteruskeun ku akei-akeyan. Kirowi mah bati ngeluh we. Ti harita kasugrinya we jajaka Santa teh dilatih kawiraan. Mimitina nu ngalatih teh Kirowi. Sanajan Kirowi henteu pati panuju jajaka Santa disupri ilmu sarupa kitu, tapi manehna teu wani bahak kadunungan. Atuh ngewa-ngewa oge wayahna manehna teh kudu nyuprih jajaka Santa. Ngalatihna dihaja di berat-berat da sugan we eta budak ngorat teh karasa taak tur pamustungan anak lunta ti guha. Minangka conto mun Santa kudu mati geni salila 40 poe ku Kirowi mah dititah mati geni salila 2 bulan. Pikeun diajar kawedukan mun ceuk takeran latihan awak Santa teh kudu dilatih digebugan ku batang tiwu. Ari ku Kirowi mah dirangketan ku batang hoe.
Arya Perbangsa kungsi merentahkeun malar santa latihan napak sungsang. Nyata sapepeting sukuna kudu ngagantung dina dahan kai tur sirahna aya di handap. Eta dilaksanakeun ku Kirowi ngan beuheung santa di babandulan ku batu. Dina awal-awal mah jajaka santa teh rada humarmir. Sabab cek ukuran manehna eta teh latihan anu berat kacida. Batan bisa lulus dina panguji bisa-bisa nyawa ngalayang. Malah dina hiji poe mah make jeung beboleh nyebutkeun teu sanggup latihan berat. Ngan Arya Perbangsa sanggup ngalelemuna atawa anu pasna mah disebut na teh mah panas. Nya Arya Perbangsa teh sanggup nyundutan mamaras jajaka santa tepikeun ka akhirna daek dilatih berat. Jalma anu teu boga pangabisa mah bakal dihina deuleu. Sabab hirupna salawasna aya di handap. Ari geus aya di handap mah babari dijejak teungeun. Meureun sia apal ti heula dibaberik jeung dikaniaya deungeun ku hal-hal anu teu sapira, ceuk Arya Perbangsa. Montong boroning sia anu leuleus jiga kayep apu gitu. Dalah aing ge anu tadina jag-jag waringkas ayeuna batan sakieu. Sia nyaho, kunaon dengan aing komper kieu? Ceuk Arya Perbangsa deui. Santa neuteub sakedeung geus kitu gideug. Aing tadi roga hala satara licik ku si Suranggana. Nya mangkulo kata pisan anu geus mateuhan aing teh. Sia ge nyaho teu kunaon pangna ama damar lumpuh sapasang sukuna. Ceuk Arya Perbangsa deui. Pikeun kadua kalina jajaka santa gideug. Eta ge alatan di roga hala ku si Suranggana deuleu. Padahal sia kudu nyaho yen sabenerna mah si Suranggana teh pituin incuna pisan. Aing mah teu bau siwur-siwur acan, henteu deungeun acan. Tapi kanya aing ka mah damar ngaleuwihan sasaha. Angot lamun dibandingkeun jeung si Atah Adol Suranggana mah. Ceuk Arya Perbangsa kakerot. Ngadenge eta beja santa kerung halisna. Nah ari jalma nu katelahna Suranggana teh sakitu jahatna Gusti cenah kitu. Teu karasa nyebutna ge nyebut Gusti, ayeuna mah ka Arya Perbangsa teh. Aing geus teu hayang nyebutkeun deui. Eta mah kumaha sia bae ngajen jeung nimbang-nimbangna, tembal Arya Perbangsa. Nu matak aing ngelingan deui ka sia. Omad sia kudu menyat hirup teh. Ari bisana menyat teh kudu boga pangabisa. Geus boga pangabisa mah salian ti sia bisa jaga diri oge sakalian deui bakal bisa ngaberantas kajahatan. Dunya moal waka jongjon saupama jalma-jalma jahat model di Suranggana acan dibasmi. Alhasil bisana sia ngabasmi jalma jahat model Suranggana teh saupama sia boga pangabisa ijen. Saupama sia bisa pangabisa ijen deuleu. Ceuk Arya Perbangsa mere sumang teh ditu nama. Ari geus dicaritaan kitu mah santa oge mikir jeung nyakeun kana eta pamanggih teh. Memang bener salila eta hirup teh ngan susah jeung susah bae. Montong boroning hayang beunghar dalah sapopoe hayang ngalaman nyatu sangu satengkoran daun jati oge hese liwat saking. Rajeun manggihakeun kudu ngalaman bohak heula sabab dibaberi ku anu hakeunana dipaling ku manehna. Duh nya meureun lamun aing boga pangabisa mah hirup teh moal susah-susah teuing duh ceuk pikirna. Nu matak ari mikirna geus kitu mah manehna oge saged rek nuluykeun deui latihan-latihanana sanajan sakumaha beratna oge. Kirowi narima kedatangan santa bari manyun sabab manehna tugeunah kunaon Arya Perbangsa maneh sakitu pogotna cacarita jeung santa. Aing risi didungan teh pindah ka nya ka eta bobanjit, ceuk pikirna rada ngentab-ngentab hatena. Ngan sanajan kitu oge tetep ari ngalatih santa mah dipilampah sok sanajan dina mere latihan teh sok ngahaja di berat-berat. Model dina hiji waktu Kirowi teh carita nama harek ngelatih santa sangkan bisa lompat tarik. Lompat tarik kumaha cenah? Lompat tarik kumaha duh sila ceuk santa. Heueuh, geuning harita sia ku aing dibawa lompat, mun sakitu tarikna. Ceuk Kirowi ngingetan. Nya manehna inget harita teh diajak ngelongokan sawatara lembur
anu diganggu ku suranggana teh Kirawi lumpat tarik bari nyangkeh tak Santa. Duh, nah kami bisa diajar tarik lompat juga ke sila? Cek Santa sumanget. Tang itu we bisa. Mun ti hari teh bisa lompat tarik, meureun saban maling kejo teh moal kabari ku anu ngudagnya. Cek Santa semu ngalamun. Sia mah cita-cita hayang bisa lompat teh, ngan sakadar cang maling hakaneun we. Cek Kirawi bangkeun nu baeud. Santa seri koneng bari garo-garo teu ateul. Sok eta talian batu sapasang dina bitis kencang katuhu. Kirawi marentah munggu heran keur Santa. Nah maka kudu di babandulan ku batu segede hulu embe segala. Atuh meureun lompat teh bakal susah. Aneh, ongko dititah lompat tarik. Cek Santa geus gegetret deui bae. Tapi ku sabab hayang ke yang diajar eta parentah teh henteu oleh digugu. Atuh dina bitisna kencak katuhu teu aya batu sagede. Batu gede di bagudad pageuh ku tambang wedel. Sok ayeuna nyusul aing sia. Saban sia teu bisa nyusul, saban sia kudu ngurilingan ieu leuweung. Lobana tilu balikan, ngarti? Cek Kirawi. Santa unggeuk sanajan bari muringis oge. Ari geus kitu mangan belesat bae Kirawi teh ngabelesat ka hareup, sakedeung oge geus jauh ninggalkeun. Sabalikna pisan jeung Santa manehna mah teu bisa lompat gancang. Teu ngagedod-gedod acan atuh basa Kirawi geus balik deui ka eta tempat teh. Santa mah acan sanggup ngambah lalampahan saparapat-parapatna acan. Basa mireungeuh Santa henteu bisa nyusul manehna, Kirawi langsung mere hukuman. Babandul batu anu dibeungkeut kana sapasang sukuna mah ditambahan deui. Atuh balukarna suku Santa teh karasa beuki berat deui. Basa manehna dititah lompat oge beuki ngagedod bae jeung beuki ripuheun deui. Kitu jeung kitu wae saterusna. Kirawi boga pola kitu teh tadina mah ku hayang ngakaya Santa sugan ku cara kitu Santa akhirna boboleh embung dilatih kadigjayan. Tapi kabuktian sanajan nya ripuh, sanajan nya kasiksa eta budak jajakat teh tetep wae daek dipeuseuh ilmu. Anu mawa sumanget sangkan dirina bisa cengkat teu pira dumeh aya panghina ti Arya Perbangsa. Kapan Arya Perbangsa kungsi cacarita, yen lamun jadi jalma hengker mah bakal dihina deungeun jeung bakal dilayak deungeun. Sangkan urang diajenan deungeun, urang kudu bisa miceun ka hengker. Akal nanya kudu boga pangabisa. Kitu cek Arya Perbangsa harita. Kitu sababna Santa teh terus we latihan sanajan ku Kirawi henteu oleh dibere latihan anu berat-berat oge. Ari dina hiji poe, Kirawi jeung Santa diutus ku Arya Perbangsa pikeun moro mencak ka leuweung. Saperti biasa eta dua jalma teh saeutik oge tarawani baha. Kirawi angot mungpang da puguh geus lila ulun kumawula ka Arya Perbangsa. Ari jajaka Santa kusabab hirup di dunya teh eueuh batur paku kumaha, eueuh jalma anu daek nyambat. Ari sedengkeun Arya Perbangsa mah manis sakitu merhatikeun pisan. Saeutik-saeutik manehna oge jadi timbul hormat ka eta tokoh teh angot deui. Ari geus nyaho mah yen Arya Perbangsa teh tadina urut menak anu diugung-ugung jalma. Ku sabab dikhianat ku Suranggana we, nasibna teh jadi kitu, cek Kirawi. Bibit-bibit kaceceub ka Suranggana oge ayeuna mah geus mimiti jaradi, da kabere pupuk ku beja-beja sapihak anu sok ditepikeun boh ku Kirawi, boh ku Arya Perbangsa sorangan. Lamun Arya Perbangsa geus medar perkara kejemna Suranggana hate Santa oge milu keheul milu mang nyerikeun. Lamunnya Suranggana teh tambelar ka akina pituin cek pamikir Santa memang eta jalma teh atah warah. Angot sanggeus ngadenge yen lumpuhna suku Arya Damar teh cenah dipateuhan ku incuna pituin nyatana Suranggana. Duh, jalma naon ngaranna nya lamun ka aki sorangan jahil ka niaya. Ka Gusti Arya Perbangsa oge nganiaya tepikeun ka leungeunna sapasang teu bisa digerakkeun. Duh, si Suranggana teh oge kadenge tukang babado rampok jeung sok ngagadabah budak parawan cenah. Duh,
mun nya kitu aing kudu nya nyupri ilmu panemu jambe pamake teh pikeun ngebasmi ta jalma. Ceuk pikirna. Poe eta Santa maturan Kirowi mor mencak. Ayeuna mah Arya Perbangsa teh geus eureun tina puasa ngadahar daging. Sawatara ketaun ka tukang manehna udar janji yen satungtung acan bisa males ka nyeri kasuranggana. Manehna rek hirup prihatin. Minangka bukti manehna moal rek ngundang-undang kesenangan hirup. Kesenangan anu kungsi dipiara mangsa manehna jaya cenah ayeuna mah rek dijauhan. Kitu sababna salila sababaraha taun manehna teh ngareureuhan dahar daging, ngeureunnan dahar daging. Tapi akhir-akhir ieu Arya Perbangsa geus mimiti ngicip-ngicip deui daging. Dahar daging teh saprak Arya Damar jadi henteu purun dahar. Harita teh Kirowi geus nyayagikeun beuleuh manuk hahayaman ajangkeuneun Arya Damar. Arya Damar anu sasarina hangget kana dahareun teh harita mah bangun anu henteu purun. Kadienakeun saban Kirowi jeung Santa indit ka leuweung tur balik mawa daging Arya Damar mah hare-hare bae. Tetela Arya Damar teh geus maju ka kolot. Dahar teh geus mimiti suda da geus mimiti sagala teu ngeunah. Sapopoe teh ngan diuk we bari nyang saya kana batu cadas. Lamun keur ngalamun kitu sakapeung mah barabai acai kaluar tina sela-sela bibirna. Kalan-kalan Arya Damar oge sok kiih di dinya bubuang di dinya. Sakapeung Santa mah sok ngarasa kayungyun ka Arya Perbangsa teh sabab lamun sakalina Kirowi atawa manehna keur eueuh heug Arya Damar sagala bubuang di dinya. Ana balik teh Arya Damar mah geus bersih dari bersihan ku Arya Perbangsa. Santa sok kayungyun jeung muji kana kasatiaan Arya Perbangsa ka Arya Damar. Sok sanajan sakapeung mah ngarasa heran kumaha carana Arya Perbangsa ngamandian Arya Damar. Sok padahal sapasang leungeun Arya Perbangsa teh lumpuh taya tangan pangawasa. Kapan sakalina hayang dahar oge sok dihuapan boh ku Kirowi boh ku Santa sorangan. Aing mah atoh we nu aya Gusti Arya geus resep kana katuangan anu ngeunah-ngeunah teh. Eta ukur mere tanda yen emutan anjeunna kiwari henteu pati kahempik teuing ku kasedih. Ceuk Kirowi sabot muru leuweung. Duh, sugan ari sapopoena henteu nguleuweuting mah nya. Panyakita digeuat-geuat reh cager nya ki, ceuk Santa. Ngadenge kitu Kirowi ngareret jiga nu curiga. Santa oge ngarasa yen eta ucapan teh nimbulkeun perhatian khusus ka Kirowi. Tapi nah omongan anu teu pira make dianggap penting, Santa oge henteu ngarti. Nah sia make narita kitu, ceuk Kirowi. Dari aki. Atuh saha jalmana nu teu hayang mireungeuh dudungan awak lejag-jag belejag jauh tina panyakit. Duh, kami mah sok mangkarunyakeun ka Gusti Arya. Di mana urang indi ti guha inyana katempuhan kudu ngurus Gusti Damar. Kacipta Gusti Arya teh anu pananganana gebatan sakitu make kudu ngarumawat salira Gusti Damar. Duh, malah kami masuk hemeng kumaha carana Gusti Arya ngegulang gaper salira Gusti Damar. Pan urang mah urang apal panangan Gusti Arya duaan teh. Arya teh duaanana ge batan sakitu, ceuk Santa jiga ukur nyarita kasorangan. Atuh ulah nyepelekeun kamampuan Gusti Arya sia teh. Sanajan nya pananganana sapasang teu bisa obah, tapi da Gusti Arya mah seueur akalna. Ku teu fungsina panangan Gusti Arya ngalatih sapasang suku, meureun sia mah acan nyaksian we. Gusti Arya tiasa ngahancurkeun batu sagede beuteung munding ku sakali sepak, ceuk Kirowi. Santa unggek-unggekan sanajan dina hatena mah tetep nyidem kaheran. Sabot keur guntreng kitu ti behareup aya nu ngorosak. Basa maranehna neuteub tetela nu ngorosak teh sato mencek. Boh Santa boh Kirowi mungguh curing hak atoh. Atuh harita keneh maranehna ting gara jeleng ka hareup. Geus kitu ting baratak lumpat patarik-tarik nyusul eta mencek. Hiji kajadian anu teu ilahar sabab ari paninggaran anu bener mah meureun lain kitu carana. Biasana mun geus manggihan satu buruan teh diintip heula di dodoho. Geus kitu diincer sacara demit dan maksudna gerek dibongohan. Tapi ari Santa jeung Kirowi mah teu kitu. Mun moro teh kudu cara kawas ayeuna.
Nyaeta papa heula moro da cenah maksudna mah hitung-hitung latihan kaparigelan. Utamana dina ngalatih lumpat tarik di tengah-tengah leuweung jembet. Malah make jiga anu dipake tarohan cing saha anu bisa newak boroan bakal meunang kagenahan. Sabalikna anu eleh dina tarohan bakal narima hukuman. Cara minggu kamari dua anana tarohan paloba-loba ngalaman kuali ku jalan di baledog ngagunakeun buah loa. Lamun aing eleh, sia ku aing ditambahan ilmu pamake. Tapi lamun sia nu eleh, tilu poe sia teu meunang nyaturan naon, tur kudu digawe berat, ceuk Kirawi harita. Basaderna paloba-loba nenggor manuk wali ku buah loa santa menang hiji, tapi ai Kirawi mah menang 3. Balukarna santa diparak 3 poe disagigireun kudu mersihan guha tina anu bala-bala. Ayeuna oge geus dar deui tarohan, si tarohanana malah jauh leuwih berat. Lamun aing nu eleh, 3 poe aing moal nyatu. Tapi lamun sia nu eleh, si suku sia dirangket ku hoe 50 kali. Kumaha sanggup? Ceuk Kirawi. Rek kumaha nyebut embung sabab di mana gideg oge tang teu bakal dihukum rangket ku hoe. Nu matak santa teh unggeuk we. Sabenerna mah santa teh embung kekituan, ceuk pikirna ari usaha mah usaha we mentong make kudu jeung tarohan sagala. Nganda kahayang Kirawi teh sarua jeung parentah. Mun manehna baha kana kahayang Kirawi balukarna leuwih goreng. Kungsi sakalina baha awak santa teh dirangket ku hoe bebeakan. Mireungeuh pangalaman kitu ayeuna mah santa teh tara make jeung baha kana kahayang Kirawi. Basa mencek ngagorobas luncat, Kirawi jeung santa geuat luncat. Celeng, celeng. Mencak luncat ngejauhan Kirawi jeung santa oge laluncatan nuturkeun. Atuh ari geus kitu mah der lumpat batarik-tarik dahaya ngungkulan tarikna mencak lumpat. Serabat Kirawi lumpati heula, sababaraha waktu mah manehna aya di hareup. Ngan teu kungsi lillah Kirawi kaberik. Mimiteuna mah lumpate sajajar tapi saeutik awak santa geus aya di hareup. Sabab titincakeun taringgu loba batu Kirawi mah ukur ngaluncatan 3 gundukan batu, santa mah sanggup ngaluncatan 4 malah 5 gundukan batu sakaligus. Basa mencek mentas walungan tur ajeleng-ajelengan dina tonjolan batu di tengah walungan. Santa mah ngajelengan balungan teh sakaligus. Kirawi ngarasa panas dumeh santa lumpatna jag-jag jiga kitu. Nu matak basa mireungeuh santa ngaluncatan walungan sakaligus manehna oge satekah polah nurutan jiga kitu. Ngan balukarna awak Kirawi ti gujubar kana beungeut cai sabab sukunah teu sanggup ngajelengan walungan. Tetela jang manehna mah walungan teh rubak teuing. Awak Kirawi ti karelep mucung hul sakedeung ti karelep deui. Kitu jeung kitu bae bade ngaleng-leong ngajauhan. Mimitina mah santan teh nyahoeun yen Kirawi ti gujubar ka walungan. Disangkana mahnya aya we nuturkeun. Ngan waktu santa surak lumeh geus bisa ngajawang suku mencek tur bisa nalikung bari nyangkalak eta sato. Manehna heran sabab Kirawi eueuh tukangeun. Ari geus kitu mah kakara manehna reuwas anggot basa diinget-inget yen waktu ngaliwat mentasan walungan kadenge aya nu ti gujubar. Duh, boa Kirawi ti kuncung ka walungan, duh, ceuk pikirna. Ari mikirna geus kitu mah cul we awak mencek anu meunang nalikung teh. Geus kitu mah baratek deui muru ka tebeh walungan anjuk ka sisi walungan manehna luwak lieu. Kirawi henteu kapanggih aya di mana ngan waktu manehna mireungeuh kana tonjolan batu cadas. Kareret aya sosoehan baju Kirawi. Geus moal salah duh. Tangtu Kirawi teh gujubar ka bawah palid, ceuk pikir santa. Atuh ari geus ngarasa yakin kitu mah santa oge cengkat bari lumpat tarik mapai-mapai sisi walungan. Sanggeus lumpat meunang sababaraha lilana kakara kanyahoan awak Kirawi teh keur ampul-ampulan ka bawah palid. Mangka walungan teh taringgul ku batu. Atuh mokaha awak Kirawi teh sababaraha kali ngabentur kana batu-batu cadas. Gak celeng, kujuar.
Santa ngagejeburkeun awakna pasareupeun awak Kirawi anu keur ampul-ampulan. Awak Kirawi disangkeh geus kitu geuwat dibawa ka sisi. Tapi cai teh nyeot ka cida atuh awak manehna anu keur nyangkeh Kirawi teh ampir-ampiran kabawa mun teu muntang ka areuy mah. Jajaka Santa gugulantungan dina areuy. Kituna teh bari satekah polah nyangkeh tak-tak Kirawi anu kapiuhan. Manehna luwak liuk sakuriling bungking tapi tetela eta walungan teh di palebah dinya mah kabeneran mipir-mipir cadas anu lungkawing. Jadi manehna moal bisa hanjat kitu bae. Meureun hiji-hijina jalan pikeun hanjat ka darat teh kudu ngembing areuy. Leungeun Santa papariksa kana eta areuy tapi manehna ngajudi lamun digulantungan kuduaan si areuy teh moal kuateun. Red Santa ngararet kana beungeut Kirawi. Kirawi teh jiga namah tatuparna tarang nebuncunur jeung rada dewang. Tina kulit tarang anu dewang teh kaluar getih manila lambaran. Kirawi teh tetela kapiuhan ka Sugri. Mun untung ieu kuat kasangkehnya. Upama teu kitu Kirawi teh ayeuna pasti geus karingaran, ceuk pikirna nyipta-nyipta awak Kirawi ngaleng-leong bade kabubat babit kana batu cadas anu sareukeut. Tapi kumaha carana ngangkut awak Kirawi anu ngajahjar henteu eling-eling? Ku Santa acan kapikireun saeutik oge. Hiji-hijina jalan teh anu praktis mah ukur gugun tawingan mapai-mapai areuy. Tapi mun bareng dua antang tu ieu areuy teh moal kuateun, ceuk pikir Santa bari terus-terusan mikir. Ngan sabot ngahulang kitu areuy ti luhur aya anu ngoyag-ngoyag geus kitu kadenge anu ngagorowok dina sela-sela cai walungan. Talian eta anu tatu ku areuy sejen tah. Geus kitu sieun nalian maneh ka kan areuy sejenna deui, ceuk sora nu di luhur. Teu kahayang nyaho saha nu rek nulungan. Ngan eta saran ku Santa geuwat digugu mimiti nama awak Kirawi teh ditalian pageuh ku areuy geus kitu manehna oge nalian awakna ka areuy sejenna. Sanggeus manehna nyorobok yen maranehna geus dibeungkeut ku tali areuy. Henteu kungsi lila ti eta areuy teh dua anana jiga anu metot ti luhur. Atuh sabatae deui boh awak Kirawi boh awak Santa katarik ka luhur. Turun teu kungsi lila dua anana geus anjog ka luhur. Di luhur karasa aya nu ngarawel, kebut Santa ngalabuhkeun maneh di sisi jungkrang cadas. Geus kitu awak Kirawi anu keur ngajahjar oge diecagkeun, sina ngedeng sanggeus beungkeutan areuy dilaan. Sanggeus Santa ngudar areuy-areuyan anu nalikung awakna, manehna kakarang ngararet ka jalma anu cekeneh nulungan maranehna. Santa teh satadina mah rek langsung nganuhunkeun lamun mah ti korona asa kaselek ku kareuwas. Hah? Baruk si Suranggana geuning anu nulungan aing teh. Ceuk pikirna reuas lain bobohongan. Atuh batan ngucapkeun nuhun mamanehna ukur bengong we. Tina ukur bengong hatena jadi murengked aya sieun aya salempang. Duana ngagunduk jadi hiji teu pikeun ka awakna ngaleper jiga anu keur kabulusan. Jigana Suranggana oge nyangka mah Santa teh keur kabulusan. Nu mantak manehna megewat we mirun seuneu ngagunakeun pangpung anu kapanggih di dinya. Sok cindut rugna rada ngadeuketan durukan. Ambeh henteu norok teuing eta gado, ceuk Suranggana. Ngasur-ngasurkeun pangpung. Santa ngagugu nyampeurkeun durukan kituna teh bari tungkul atawa sakabeung babalieuran da beungeutna sieun katitenan ku Suranggana. Lamun manehna apaleun naha saha aing, mureun aing teh bakal digorok aya da keneh, ceuk pikirna. Jalma anu keur dipikasieun mah malah keur riweuh ngarawat tatu Kirawi. Aya sababaraha bagian urat getih Kirawi anu diurutan, meureun maksudna mah malar getih henteu loba teuing anu kaluar tina tatuna. Sia cacing heula di dieu nya, sabab kami rek neangan rupa-rupa dangdaunan jeung gubaran tatuna. Ceuk Suranggana. Bari cengkat kituna teh. Marah ari geus kitu mah henteu kungsi lila ngaleos ti dinya. Mireungeus Suranggana geus jauh Santa geuwat ngaguyah-guyah awak Kirawi.
Ki, Kirawi, gawat udang ki gawat. Ayo, orang kabur ki. Sebab dia tak yang marah bahaya ki. Cuk Santa ngaguyah-guyah. Tapi anu diguyah-guyah ukur hahargungan lelaunan. Bentamah henteu atuh angot lamun kudu cengkat mah. Mireungeuh kitu hate Santa begitu tunggulan manehna tetep inget kana caritaan Arya Perbangsa atawa Kirawi. Yen kacida bahayana lamun dirina kaparego ku Suranggana. Lamun hayang salamet kudu mah maranehna teu kabur ayeuna keneh nyaeta meungpeung Suranggana keur ingkah. Tapi mireungeuh Kirawi masih keneh can eling manehna ngarasa susah lamun kudu kabur bari mamanggul awak Kirawi. Ari sadengkeun jajalaneun balik teh ayeuna mah pasti bakal susah. Lianti kudu tuturubun kana gawir anu nang tawing oge kudu meuntasan walungan. Uteukna ulang mikir kumaha carana manehna bisa ngalepaskeun tina ieu mara bahaya. Manehna ngajudi lamun mah Suranggana ayeuna cakah cikih rek nulungan teh kusabab acan apaleun saha anu rek ditulungan ku manehna ieu. Cacakan lamun geus apal mah meureun moal kieu pijadieunana. Duh, aing kudu miheulaan ngabongohan yeuh. Sabab untuk itu nyameureun aing anu dipiheulaan ku manehna. Ceuk pikirna. Ngan sabot mikir kitu jalma anu dipikasieun mah geus mucung hul manten. Ari datangna teh make manggul mencek sagala. Santa apal eta teh mencek ladang moro manehna. Duh, nah eta mencek mah keur dijabal ku manehna da ces eta mah mencek hak aing. Ceuk pikirna kerung. Basa Suranggana geus deukeut luk Santa ngeluk da embungeun ka bileungeuh beungeut. Ieu teh jigana hasil moro anjeun duaannya. Ceuk Suranggana. Santa mah ukur tibang unggeuk we. Cik bawa balik ayeuna mah da geus kagok. Ngan ka hareupna lamun deuk moro mencek alusna mah entong mencek ngora. Ceuk Suranggana bari ngecakeun mencek anu geus dicangkalak ku Santa tadi. Santa henteu hayang nanyakeun naon sababna sato mencek anu ngora make teu meunang diboro. Tapi jalan pikiran Santa teh jiga anu bisa kajudi, da buktina Suranggana neruskeun omonganana. Mencek atawa sato naon bae anu nglakene. Henteu meunang di alat teh maksudna mah keur kapentingan urang-urang keneh. Mencek ngora teh butuh keneh mekar. Beda deui jeung anu geus kolot. Lamun mencek terus baranahan, meureun keperluan hirup manusia oge terus kajamin. Ceuk Suranggana, kituna teh baridar ngarawatan tatu Kirawi. Rupa-rupa pupucukan dirios dicampurkeun geus kitu mah dipopokeun kana tatuna. Tah ieu teh campuran daun seureum, daun saga, aya oge daun babadotan saeutik. Eta teh jang nahan getih ulah loba teuing kaluar. Ceuk Suranggana jongjon ngurus tatu Kirawi. Sabot kitu Santa mah rarencepan geus ngarabut peso anu nogel dina cangkengna. Suranggana teh keur cingogo bari nukangan jadi sabot eta jalma keur tonggoy kitu ku Santa rek dibongohan ditawak iga burungna di tukang. Peso teh lalaunan ditujulkeun ka tempat di mana Suranggana keur deku. Ngan sampai mah ditojoskeun Suranggana geus ngalieuk manten. Tah geuning kebeneran sia mekel peso. Kisilah, cing kami nginjem sakedeung. Ceuk Suranggana. Peso teh saliwat mah memang jiga anu keur diasongkeun ka Suranggana, atuh leungeun Suranggana teh kari nampanan we. Tapi basa eta peso geus pindah leungeun dina hate Santa aya rasa kaduhung. Duh, nah aing gegabah pisan nya. Make mikeun eta pakarang. Kumaha ke mun dipake nawak ti korok Kirawi? Ceuk pikirna. Santa ngaragamang nyokot batu lempar. Atuh batu teh rek diteundeutkeun kana embun-embunan Suranggana lamun teu kaperogo Suranggana rek nganiaya Kirawi. Kanyataan teu kitu peso anu ceuk keneh diinjem ku Suranggana teh lain rek dipake nyelakakeun atawa rek ngabinasa Kirawi, tapi rek dipake ngerikan kulit kai. Sanggeus meunang bubuk kai anu ceuk keneh dikerik ku peso eta kerikan teh dihijikeun kana campuran ubar teh. Geus kitu dibalurkeun ka sakuriling tatu dina tarang. Kalawan henteu asa-asa Suranggana nyoehkeun babagian tungtung bajuna, geus kitu dipake perban tarang Kirawi. Suranggana mulangkeun peso ka Santa kituna teh bari nyarita. Ieu kolot teh rada kaganggu dina sirah bagian jero. Jigana moal waka eling ayeuna-ayeuna.
Lamun cager manehna bakal babarian boga panyakit lieur. Ceuk Suranggana ngareret ka Santa. Anu direret gewat ngeluk deui. Saha ieu teh? Naha Bapak Kisila? Ceuk Suranggana deui neuteub beungeut ka Kirowi. Santa unggek da teu nyaho naon pijawabeun. Sing apik atuh ngarumat kolotenya. Ulah sina capek menang 3 bulan mah. Ceuk Suranggana deui. Santa unggek minangka tanda narima kana eta papagah. Atuh dina lebah mana nya? Tempat dumuk teh lebah mana? Hayu ku kami urang bantuan mawa pasia. Ceuk Suranggana. Eta mencek ku sia panggul nanya. Ceuk Suranggana deui. Ngadenge eta omongan Santa gewat gide gagancangan. Teu kudu pokona mah, teu kudu. Atukeun bae da moal menta buruh ieu, ceuk Suranggana. Tapi Santa mah keukeuh nolak. Pokna oge manehna mah embung ngahesekeun deungeun. Keur mah Kisila teh geus hese belek yang ngubar bapak kami, ceuk Santa semu berat nyaritana. Numatna kitu teh sabab dina hatena mah geus tarung deui antara cangcaya jeung percaya, antara rasa ceuceup jeung rasa panasaran. Manehna cangcaya nah ieu jalma teh bener kitu jalma jahat. Ayeuna lamun dianggap jalma jahat naha atuh paripolahna mani matak ngagenahkeun ka batur. Contona bae make hese beleken nulungan manehna kadua Kirowi. Santa oge kudu narungkeun rasa ceuceup jeung kapanasaran. Ceuceup da buku geus loba beja pajah ieu jalma teh aya nu aya harepeunana teh marupa jalma anu jahat kabina-bina. Tapi cangcaya heueuh da paripolahna mah asa jajauheun disebut jalma jahat. Mangkada di zaman ayeuna mah jalma teh pinter londokan. Jangudag cita-cita jahatna. Jalma bisa nyieun pola kumaha bae sangkan dipercaya atawa sangkan dianggap jalma bener. Ceuk Arya Perbangsa hiji waktu. Nah si Suranggana uge keur akon-akon gitu. Kuku hayang di aku jalma bener. Pura-pura nyieun kahadean gitu. Ceuk pikirna bari neuteub beungeut Suranggana salila-lila. Ngan basa diteuteup malik neuteub Santa gewat ngabalieur. Bisi rek mulang ayeuna hayu ku kami diantirkeun, ceuk Suranggana deui. Tapi Santa mah keukeuh mugen. Basana oge cenah embung beuki ngahesekeun deungeun. Rumah sia kami mah loba kahutangan budi ku saban jalma. Kami mah gawe teh ukur tulungan batur. Jadi lamun ayeuna ngahesekeun Kisilah teh meureun hirup teh beuki rimbil ku hutang. Ceuk Santa babalieuran. Ngadenge omongan kitu, Suranggana mah ukur ngabelenge. Asa kakara manggih ayeuna aya jalma ngarasa era loba narima panulung deungeun. Nu sejen mah gawena teh hayang ditulungan deungeun jeung hayang dibere ku deungeun. Ari tutulung atawa bura bere masing mampu oge sok embung. Ceuk Suranggana ngahehe seuri. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kasehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.